Nah dina ieu kol musannif rek nyaritakeun riwayat hiji ulama anu eta riwayat Hasan bin Ziyad anu ternyata eta Hasan bin Ziyad teh murid ti Imam Abu Hanifah, tapi lain sembarang murid Hasan bin Ziyad mah mun murid-murid nu sajen mah bareng ditanya seorang mana Cikangkung, Asia Cikupa, Asia aing mah Cipaku. Umur seberapa tahun? 15. Umur seberapa tahun? 17. Umur seberapa tahun? 20. Umur seberapa tahun? 25. Takkan rata-rata santri umur seberapa tahun? Di umur 12 nepi ke umur 25 rata-rata. Jadi umur 12 tapi umur 25. Hasan bin Ziyad malain ya, lain umur 15, lain umur 20, bahkan umur teh 80 tahun. Jadi mondok teh ke umur 80 tahun. Geus seubeuh ulin, seubeuh kawin, seubeuh anakan, bahkan geus incuan lagi geus kawin. Bahkan incuan teh geus ngawinkeun. Nu incun teh ngawinkeun, nu anak incun nu dikawinkeun teh geus anakan, geus incun wah geus ambalaya. Eta kan berarti geus incuan Hasan bin Ziyad geus aki-aki seberapa tahun? 80 tahun. Di usia 80 tahun Hasan bin Ziyad beberes baju. Bareng ditanyaku, Iya tapi henteu dicaritakeun ieu nah ka Hasan bin Ziyad teh bogaeun keneh pamajikan atau henteu teu dicaritakeun. Bareng ditanya lain ku anak, ku incu bahkan kieu deuk ka mana kieu beberes. Deuk masantren. Beberes. Geus kitu ayo sasariman ka anak-anak nangis acara doakeun bapak masantren, incuna ngaulang masantren. Hakim deuk mondok. Ayo doakeun nya cu. Tong bawa sebulan sekali antaran. Tuh pan. Umur 80 tahun beberes angkat mondok. Mondokna teh di mana ting di mana wae ngan nu jelas ieu Syekh Hasan bin Ziyad murid di Imam Abu Hanifah. Guruna mah tentu lain Imam Abu Hanifah wae aya ulama-ulama sajen cuma di dieu nyaritakeun Hasan bin Ziyad wa huwa tilmidu Abi Hanifah. Etalah salah siji murid Imam Abu Hanifah. Ngajilah Hasan bin Ziyad ka Imam Abu Hanifah. Nepi umur sabaraha tahun ngaji di Imam Abu Hanifah teh 40 tahun. Aki-aki ngaji 40 tahun. Walam yabir alal firas 40 sanatan. Tarasare di luhureun amparan selama 40 tahun. Maksudna atuh sarana di mana tuh resok di luar bae di keramik lain kitu, Bro. Atau sarana ieu mah bari di kursi lain gitu maksud. Nah iyalah. Ieu teh Hasan bin Ziyad geus tara loba luntang lantung ngaji bae. Ngaji muka kitab. Mandok di Imam Abu Hanifah 40 tahun bari rajin pokona geus disengsirikeun tak umur 15 tak aki rajin amat. Ketika umur 15 pesantren 5 tahun 20 tahun keluar. Umur 20 pesantren 5 tahun 25 tahun keluar. Kan isuna alumnian. Eta nu ngararora mah alumnian jadi alumni kok ieu Hasan bin Ziyad bodoh ke bae panana. Makan batur makan dilongokan teh ku indung bapaknya ku lanceuk ieu mah dilongokan teh ku incu. Incu teh geus jadi bapak-bapak pan. Komo anakna geus jadi aki-aki ieu umur teh 80. Berarti nepi umur seberapa tahun eta Hasan bin Ziyad mondok? Arba'ina sanatan 40 tahun. Jadi di umur 80 nepi ka umur 120 tahun. Santri kolot teh bener santri kolot. Bayangkeun umur 120 pondok.
Geus jadi rois sebenarnya geus sabak jadi rois. Taya nu leuwih hebat riwayat Hasan bin Ziyad bareng keluar mondok ti Imam Abu Hanifah mukim Hasan bin Ziyad jadi ulama gede Abta ba'da zalik atuh eta Hasan bin Ziyad keur mah mondokna teh lain 10 tahun 20 tahun mondokna teh 40 tahun bari umurna kan ayeuna mah geus sabaraha tahun geus 120 tahun tuh umur 120 keluar mondok diangkatlah jadi mufti atuh geus karti ku kitu ge kahiji umurna 120 tahun berarti kan ulama sepuh kadua masantrenna ge 40 tahun katilu masantrenna ge lain sembarangan di Imam Abu Hanifah geus kabayang ilmu kos kumaha atuh pancen beurang aki-aki memondok teh beurang pohon pikun lain deui ieu mah wali ieu mah nya wali pikun Tabab tabanda talikar baina sanatan barang keluar mondok umur 120 tahun jadi mufti selama 40 tahun jadi mufti alhasil fasara kullu umrihi mi'ata wa sittina sanatan jadilah umurna teh nepi ka umur 160 tahun 160 tahun mau iya hebat pak ya orang mau diberi umur panjang segitu kira-kira kumaha ya merejek silatif teh ini umur seberapa tahun teh pena 18 18 kan 80 seberapa tahun deh tah genep 22 tahun deh geus tuh aing mah geus mati mas santren geus balik bae lain mah kan nepi umur 80 geus umur 80 tahun rek mondok haur rek nurutan ieu bae lah geus rek nurutan Hasan bin Ziyad wae ternyata hikmah nama pa min hada ari anu dohir nu nemrak nu jadi hikmah ti hikayah anna talabal ilmi lazimun sanyana neangan ilmu teh lazimun eta nu lazim anu wajib anu mesti kasakabe mukmin jeung mukminat muslim jeung muslimat al ahya minhum wal amwat mente nya geus paena ilmu belon wa in kana umruhu balagha ila samanina sanatan sanajan umur teh geus nepi ka umur 80 tahun tetep neangan ilmu mah wajib